Peterusna ceramah Kanjeng Nabi, ja'alallahu siyamahu fardatan. Allah ngajadikeun puasa Ramadan sebagai puasa fardu. Wa qiyamal laili tatawuan. Allah ngajadikeun salat tarawihna sebagai salat sunnah. Man taqarraba fihi bi husatin minal khair kana kaman adda fardatan fi masjid. Sajelema nu dumadeus ka Gusti Allah di bulan Ramadan ku hiji kabagusan eta sarua jeung ngalaksanakeun fardu di bulan saja. Urang ngalaksanakeun puasa ngalaksanakeun salat sunah di bulan Ramadan sarua jeung ngalaksanakeun fardu di luar bulan Ramadan. Urang ngalaksanakeun sedekah di bulan Ramadan sarua jeung ngalaksanakeun fardu sedekah di luar bulan Ramadan ku gede-gedena bulan Ramadan. Ndek teu bungah kumaha lantaran Kanjeng Nabi ceramah man taqarraba fi idhisatin minal khair kana kaman ada fardatan fi masiwa. Ngalaksanakeun kabagusan di jero bulan Ramadan eta teh seakan-akan fardu mun di luar bulan Ramadan mah ku gede-gedena ganjaran. Wa man ada fi fardatan sahaja lemah nu ngalaksanakeun kafarduan di jero bulan Ramadan kana kaman ada sabaina fardatan fi masiwa. Sarua jeung ngalaksanakeun fardu 70 kalian. Urang puasa di bulan Ramadan, sarua jeung 70 fardu di luar bulan Ramadan. Urang ngalaksanakeun salat di bulan Ramadan fardu ye. Bisa zuhur, sarua jeung 70 kalian di luar bulan Ramadan. Iyalah keistimewaan agungna jeung gagahna bulan Ramadan anu diceramahkeun ku Kanjeng Nabi urang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu puasa padahal mah geus teu diterangkeun geus apa unggal poe aya nu puasa bae aya nu per Senin Kemis aya nu awal tengah jeung akhir aya nu dina bulan Mulud bae ngumbah keris aya puasa bulan Rajab omo di bulan Ramadan mah urang mah ieu mah ngeling-ngeling bae nu can apal supaya apal nu geus apal supaya tambah apal sangkan ibadah urang mantep ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Puasa teh cek sakadar lugotna al imsak teh nahan asal urang nahan tina sagala rupa neker cek bahasa Arab cek bahasa Jawa teh eta teh ngaranna puasa lain teh dahar teu nginum ti jima beurang peuting ge teu ka mamana ge teu dagang ge eta ngaranna saum imsak asal nahan tina sagala rupa naon bae eta ngaranna saum cek lugot teh bahasa urang mah teu rek nyaritakeun bahasa Arab lantaran bahasana kabeh rata-rata Sunda Cikupa, Belaraja, Pasar Kemis, bari Sunda nage istimewa. Sunda nupang lemes-lemesna di dunia. Sunda bagus, Bandung mah eleh. Ku urang Cikupa. Cikupa mah ngomong duaan ge kadengean ku 100-an. Aya di Bandung mah ngomong 100-an gitu kadengean. Ku duaan ge tibalik. Jadi cowong orang Cikupang teu kudu make sapeker jeung bahasana hampir sarua jeung urang Cibeo jeung Baduy make sia aing aya di Pasar Kemis mapan abdi kuring paling hebat paling kasar aya di Cikupang mah ka mana sia aing tungguan ngising heula jorok. Tapi sakitu ge bagus kena dibandingkeun jeung urang Rawa Kidal.
Kalau kita ngopo arang marari hujan ulu kutur. Teka artieun. Orang Bandung menaon sia teh cenah kitu amat. Geus kitu bae tah dibagi-bagi ku Gusti Allah. Masyaallah ilunan dur di ewe lurah teh jero-jero aja. Asal alikat ngadenge. Tapi di dia merek nyaritakeun puasa cek sara. Puasa cek sara ma ibaratun anil imsaki anil ukli wasyurbi wal jima'i fi waqtin makhsusin wa huwa min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyati. Hiji ibaratin nahan dahar nahan minum nahan jima dina waktu nu ditangtukeun mimiti na muncul fajar waktu teh tepi kasurupan poe disertai ku niat ti peuting eta ngaranna puasa ceuk syarat ti peuting niat puasa kagambar bahwa puasa teh turun dahar nahan dahar jadi teu dahar teu minum teu jima timimiti surupan non poe nepikeun ka timimiti muncul fajar tepikeun ka surupan non poe nu kitu ngaranna puasa. Aya nu teu dahar teu minum teu jima ge tapi teu niat lain puasa. Aya teu dahar teu minum tapi gering di rumah sakit lain puasa. Sarua bae. Aya teu niat pentingna teu dahar teu minum teu jima emang eueuh dahareun eueuh inumeun. Eta ge lain puasa kene. Aya mah puasa cek sara. Mun carita sara berarti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala secara hakikat, secara majazina jungjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu di mana Allah nerangkeun puasa di Quran. Mana ayatna ye tadi dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu. Gusti Allah menyeru ka alladzina amanu yakni jalma-jalma nu iman. Alladzina isim mausul amanu silah wal mausul mausilati fi quwwatil mustaq sarua jeung al mukminun. Digerokeun ku Gusti Allah, diseru ku Gusti Allah dititah. Wahai jelema nu ariman. Rek lalaki rek awewe di mana bae ayana satungtung hirup keneh. Kutiba alaikumus syiyam dipardukeun ka marana kabeh puasa. Jadi seruan Allah teh ka alladzina amanu. Yahudi teh diseru ku Gusti Allah jata manggeus pisuluh neraka. Nasrani, Kristen, Katolik, Protestan teh dititah ku Gusti Allah tama bakal jadi panghuru neraka jahanam. Budak Konghucu Hindu tadi dititah puasa ku Gusti Allah. Lengkap doang tama hirup ge. Moal kebal ku aing ge bebas-bebaskeun jeung Gusti Allah aing geus nyadiakeun neraka 7 neraka teh tah jeung ti eta. Ku aing dititah mah di mana bae ayana jelema nu iman ka aing, iman ka Rasul aing. Iyalah urang kabeh anu khususna umumna di mana bae dulur urang mukminin mukminat sadunya diseru ku Gusti Allah kita ngalaksanakeun alhamdulillah ya rabbil
besi aya nu ngahiri urang Cikupa misalna pan urang dititah puasa ai umat nu baheula henteu kitu aya anu ngahiri emang hirian urang Cikupa kakana dibere duit 100.000 adina 50 adina ngasah pedang ngahiri Dire sama diberekeun ieu mah pugu geus dijodoh-jodoh ngajodohna nang Gusti Allah kakana boga pamajikanna rada jore adina boga pamajikanna rada geulis ngahiri dek dibunuh tarolong Cikupa eta kunaon gitu-gitu teh ya ieu ge urang dititah puasa besi aya nu ngahiri cek Gusti Allah disinonimkeun kama kutiba alal ladzina min qablikum sakumaha dipardukeunna puasa ka umat maraneh kabeh ka memeh maraneh kabeh umat memeh maneh ge sarua dipardu umat Kangjeng Nabi Musa aya puasa umat Kangjeng Nabi Isa aya puasa umat Kangjeng Nabi Ibrahim aya ngan beda doang di umat Kangjeng Nabi urang mah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam puasa teh sabulan terus kontinu berturut-turut umat Kangjeng Nabi Isa mah beda sapoe puasa sapoe henteu sapoe puasa sapoe henteu geus nu sabulan teh 15 poe memehna dititah puasa genep poe nah ku urang Kristen ditambahan sabulan Sya'ban nyana puasa bae ditambahan jeung Ramadan eta nu nitah ti Gusti Allah eueuh panitah nyana doang kahayang nyana supaya dianggap hebat supaya dianggap nyana teh ahli ibadah hayang dibarere duit hayang disumbang hayang diagung-agung hayang dimumule dimuliakeun nah ye akhirna dibatalkeun ku Gusti Allah puasana ulah kitu kieu bae puasana ye cara puasa urang cara puasa anu diturunkeun ka Kangjeng Nabi urang sabulan campeng kitulah bunga jasaran ku Gusti Allah kita puasa di jero bulan Ramadan sebab Kangjeng Nabi syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum syiyam bulan Ramadan eta bulan nu ku Gusti Allah dipardukeun puasa disunahkeun qiyamul lail nu mantak faman shoma wa qama imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi kayama waladatu ummu sajelema nu puasa di bulan Ramadan pentingna qiyamul lail tarawih motifna imanan wa ihtisaban percaya penuh jeung karena Allah teu karena makhlukna maka eta jelema nu ngalaksanakeun puasa jeung tarawihna kharaja min dhunubihi kaluar ti dosana bersih eueuh dosaan percis kos kakarak dilahirkeun ti rahim ibuna alhamdulillahirabbil mudah-mudahan orang kabehan dihampura dosa ku Gusti Allah sehingga orang balik ke alam kubur orang bersih tina dosa orang salamet tina siksa Allah hingga orang dihijikeun jeung ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi man fariha biduhuli Ramadan sajelma anu bungah jasa ku asupna bulan Ramadan ku datangna bulan Ramadan haramahullahu jasadahu alan nirar maka Allah ngaharamkeun kana jasadna ka neraka. Waduh. Bungah doang ku datangna bulan Ramadan haram ka neraka. Bungah doang can puasa can naon. Can puasa can naon bungah doang geus moal ka neraka bae geus. Ngan ai bungah mah pan lain disungut di dieu tah. Di dieu mun ditanya
Iya kabehan sia bunga tante ya asupna bulan Ramadan geus dibejaan ku kiaina bunga. Mun ditanya mah naon sebabna nu mentak bunga? Eta ngabuburit rame. Di Citra masyaallah bari ngadaguan kebegan jagong antingna gede sabolah buukna beureum sabolah eta bae taresep jasa. Aya nu lain kitu aing ngejalain kitu bunga ya kunaon bunga teh aing mah lain naon bukana doang aduh asana kunaon mah rujak di dia sirup di dia kopi di dia susu hampir aing teu bisa salat maghrib eta doang tah ieu bunga teh aduh macam-macam aing saurang deui mah lain aing mah bunga puasa teh sahur doang sahur kunaon ngasana geunah eta sahur teh jadi geunah kan ku emak aing jadi eta nikmat jasa sahur aya tapi aya nu kieu di Cikupang mah aing bulan puasa lain kuna naon ciloknya heubeurang eta bae nyawa maghrib bae ambo pohar aja Masya Allah macam-macam jasa jelema bunga kedatangan Ramadan teh macam-macam memang lamun encannya mah kajrona Ramadan pasti kitu mah Memantak kudunya heula kana jerona kana eusina Ramadan aya naon sih pasti urang ge bakal bunga lamun nyaho keagungan Ramadan mun nyaho ka kemuliaan Ramadan mun nyaho kana kagagahan bulan Ramadan pasti sahabat ge bakal bunga ai kitu kumaha Ramadan mah lain sembarangan nomor kahiji tadi dijelaskan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar kagagahan bulan Ramadan bisa ngahapus dosa lu geus jeung encan coba eta gagah jasa ka bulan Ramadan beberean bulan Ramadan teh gagahna bisa ngahampura dosa lu geus jeung encan kakarak wih mantepnya urang ge kadatangan jelema teh aya anu bunga ka urang aya nu biasa-biasa bae ka urang aya anu sebel kadatangan jelema teh aya anu datangna ka urang ngabungahkeun jasa di mana datang sonona luar biasa ngobrol tepati loba begitu ku urang nanya naon kebutuhan dicumponan ku nanya manehanana bahkan delewian bahkan ngajangjian di manehanana ieu mah kakarak sakieu ke bulan hareup mah mungkin 2 lipat insyaallah mudah-mudahan kula aya milik bae asana ka ditu nama etak dibuktikeun ku nya unggal bulan mere nyana teh di hareupeun imah kieu bae ka mananya Pak Haji nu eta teh tah di arep-arep sebab bunga aya nu biasa-biasa bae datangna ka dinya aya habar mah bunga mere mati lo beres tadi aya nu ka dinya dengan mawa ceurik doang mawa ceurik ka dinya teh kunaha penta tulung jakenan anak geus asup sakola kurang duit 2 juta nu kamari ge can dibayar ya kuareng minta tulung deui bae tah eta mah lamun datang deui teh bebeja ka pamajikan bebeja ka haji eueuh kitu eta teh tamu teh macem-macem ieu keur carita jelema nu henteu ikhlas datangna bulan ge sarua bae tah kos kitu teh lamun bawahan kadatangan atasan bunga lantaran atasan biasana sok barabere tapi baheula nu kuari mah lain justru atasan teh neken ka bawahan bolon kuari mah baheula mah mun kadatangan pimpro teh bunga tapi kuari mah mun kadatangan pimpro teh sebel lantaran pimprona nyundakan malulu eta di ditu di Malaysia menang niru di Indonesia eta ge sarua baheula mah kadatangan bupati teh bunga lantaran bupatihna nyumbang bupatihna tah jang anuna kuari mah bupati geus telepon ka camat kondisikan saya mau datang goblok itu teh bupati eta di Lampung tah mah kos kitu
menang niru di dia di Jakarta. Jadi kos karar itu ku ari mata. Baheula mah lamun di sekolahan datang penilik wah eta guru bunga kabeh, budak bunga kabeh lantaran dek dibere ilmu, dek dibere penerangan, tur maneh anak-anak nyaritakeun aya kelebihan dana di atas jang guru. Ku ari mah penilik datang ke sekolahan nya minta dikondisikeun tol di goblok. Eta di ditu di Jogja teh mah. Sekolahna di Jogja tuh di dieu ge diteruskeun karari itu. Nariruna Yahudi bae kabeh. Jadi teu bunga, budak guru kadatangan penilik emang bunga henteu merengket-merengket. Irisan. Tungtungna manu ditekeno orok kondisikan buat atasan kita. Jadi karar itu ya, seuri heueuh meureun tah kajian kumaha teh. Guru tanu seuri guru kajian itu. Tetep cali berlain deui. Nu beres. Mudah-mudahan kuayana pengajian ini jadi beres, bawahan jeung atasan beres, rakyatna jeung pejabatna beres, muridna jeung guruna beres. Kuari mah boro-boro dek kadatangan bupati atau atasan, boro-boro dek kadatangan pimpro, boro-boro dek kadatangan penilik, ya bawahan teh, sangkilang murid dek kadatangan guru nirisan, murid dek kadatangan guru nirisan, emang kuna urut bulan kamari ge guru ka dia aing kotok can kabayar. Wari dek datang di embe asana ye. Guru begitu teh. Eta kiai eta. Bangsa kiai Golkar biasana guru teh. Masyaallah hese biasa anu urang datang teh jelema bunga. Coba lamun kadatangan ku kiai bunga jasa emang gonon gitu. Nya nama mau berkah tadi na aing keur memeh datang mah dagang teu maju barang kadatangan nyana mejejes darah. Tambah lebay bodalna diangkut ka atas punya. Eta teu bunga itu. Aya teh guru bae ge salah guru ngaji bae ge salah kiai bae ge salah. Oh atuh ka ditu nang sangat didik ya di Indonesia sehingga kadatangan kiai bae ge teu bunga luar biasa. Ndek ngundang mubalik bae masih perhitungan gina sabar duitnya. Kok gitu sih? Itu de kumaha ilalakona kok bisa jadi kieu gara-gara bintang film milu jadi dai. Gara-gara musikus jadi dai, anu nyana mah memang fokus ka dinya lain dek dakwah aju kiaina deui ka babawa. Tungtung nama ambalayah kabeh. Teu bunga kapanggih jeung kiai kapanggih jeung guru ngaji teu bunga lantaran nyana sarua jeung preman di sisi jalan di pengkolan ojek di Pasar Baru Tangerang. Naon bedana ngadieu mah preman bersorban. Lamun di PNS mah preman berdasi, lamun atuh itu mah geus puguh preman bergelang bahar. Jadi gua hari emang gila lakon jadi preman kabeh. Mudah-mudahan orang kabehan jadi preman Allah, berani maju demi Allah, berani berkorban demi Allah. Kajian orang jadi preman Allah Subhanahu wa ta'ala. Atributna bebas dek kumaha bae. Gagah Ramadan. Ku gagahna bulan Ramadan urang bunga. Sebab kahiji bisa ngalulitkeun dosa-dosa urang nu enggeus jeung nu memeh. Masyaallah cak urang pohara amat eta bulan Ramadan teh. Nomor kedua, Ramadan eta bisa supidati sayatin setan bisa dibelenggu ku Ramadan. Bisa dirantai ku Ramadan teh. Ku kagagahanna bulan Ramadan setan-setan jeung jin teh dirantai ku bulan Ramadan. Saha nu bisa ngarantai ka setan? Ka anak urang teu bisa ngarantai. Nazarudin ge teu bisa dirantai. Para rese jasa senturi teu bisa dirantai sebab acak-acakan ka dituna. Ieu mah jurig dirantai ku Ramadan mah. Mudah-mudahan Nazarudin beunang dirantai ku Ramadan. Bangun greget cenah. Kalau disebut-sebut sebab sama terus ke istana jurusanana. Nantupkeun bae lanan.
Aduh, Masya Allah, diurang sabaraha ranteun loba biasa. Rantena apa tuh bisa dirantai sih? Mun bener-bener jangan rantena, bebeja ke kula, siap kula pangodokan aya nih. Tukang nyin rantai di pangodokan. Nang neng nong. Ya teu nyahoun. Ya, setan teh dirantai ku bulan Ramadan, ku kagagahan jeung ku keagungan Ramadan, setan dirantai. Masya Allah. Geus asal asup ke bulan Ramadan, urang geus moal babarengan deui jeung setan kecuali jelemana nu ngahiji jeung setan. Lain deui eta mah. Dak para ulama ngajelaskeun hadis eta nafsiran eta rami. Dipertanyakeun ku ulama di zaman sahabat kene, pan setan dirantai. Pan atuh di bulan puasa nu bobogohan terus bae. Nu ngabuburit make celana pendek. Eta aing mah resep ngabuburit ka puring teh eta doang tah. Loba urang rajeg teu make celana panjang. Insyaallah resep cenah aing. Pan ada setan tang gitu ngaranna teh. Dipertanyakeun kunaon eta? Oh, ieu setan teh nu dirantai mah nu marodah. Jin jeung setan raja-raja na adapun anak buahna malah satir anak buahna mah ceknya diantepkeun bae lah bebaskeun anak buahna mah so masalah lamun rajana dirantai bener-bener nu ditangkal kayu nu di naon guha dirantai anu di laut di batu anu ditangkal caringin roboh tangkal caringina dirantai macem-macem. Aya anak buah nama teh sabaraha ieu ceukna diantepkeun berkeliaran ngan nyanang geus teu bisa karajana mah aya nu kitu nyaritakeun. Aya anu setan dirante teh lamun urangna puasa na rapih jeung bener nyana teu bisa ngagoda ka urang. Mun urang puasana sesuai syarat jeung rukunna setan teu bisa ngagoda ka urang sehingga puasa urang mulus ditarima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam penafsiranana. Gagah bulan Ramadan teh lain letik-letik bulan lantaran kagagahanana bisa ngahampura dosa samemehna jeung sanggeusna. Bisa kitu sukidatis sayatin. Wa mawatu jin kagagahan Ramadan selanjutnya naon deui gulikat abwabun nar lawang neraka langsung ditutup dengan agungna bulan Ramadan eueus nu bakal ka neraka tutup lawang neraka gagahna bulan Ramadan teh bisa nutup lawang neraka bahkan wa futihat abwabul jannah lawang surga dipolongo-polongokeun. Kuari teh geus mulai kuncina geus tinggal blah. Jadi kagagahan bulan Ramadan teh hiji ngahampura dosa memeh jeung dosa. Nomor kadua bisa ngarantai setan jeung jin. Nomor katiluna bisa nutupan neraka. Lawang neraka ditutup kabeh palam yustah minha babun. Oh hiji lawang acan nu dibuka. Nomor kaopatna putihat ababul jannah. Lawang surga dibuka, dipersilakan untuk orang yang berpuasa masuk surga lewat jalan mana baik. Bahkan aya hiji lawang sumia rayyan babroyan la yadkhuluh moal aya nu bisa asup kana eta lawang ila shaimun kecuali nu pararuasa hungkul. Jelema nu puasa aya lawang khusus ngaranna babur rayyan. Dalam mana bagi silakan ngan aya nu istimewa bagi jelema nu sok puasa di bulan Ramadan. Nah, aya babur rayyan memehna di dinya disadiakeun minuman heula ketika urang asup ka surga geus ngararinum geus teu hayang nginum naon eueuh dahaga saeutik-saeutik. Masya Allah gagah jasa bulan Ramadan bahkan lain sakadar sakitu sapoe-sapoena 100.000 jelema nu dimerdekakeun dibebaskeun tina neraka. Penghormatan terhadap bulan Ramadan 100.000 manusia per hari keluar di neraka anu mestina disiksa ya menang dispensasi ti Gusti Allah Subhanahu wa taala manehanana bisa dikasorgakeun bebas di neraka ya Allah
mentek gelain lalagaan ya Allah bae ngahampura sakabeh dosa urang ku agungna bulan Ramadan maknya urang ndek dibawa dosa urang ka bulan Ramadan rugi amat Allah bae Allah nu boga langit bumi ngahampura ka dosa urang kunaon atuh gara-gara urang teu jadi bebesanan bae teh ngomong teu jadi doang bebesanan atawa tadina urang bobogan jeung itu hebat di kawin ku batur eta urang datang ka kuari jungkelit ngatolol tante ulah kitu atawa deuk meunang kauntungan tadina partner bisnis urang teh jeung itu akhirna teh jadi urang teh partner bisnis teh jadi dagangna itu kauntunganna gede urang tinggalin bendu urang nanaonan jak kabeh ge geus diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala mentak budaya Jakarta mah budaya Jakarta ieu asal deuk Ramadan be minta hampura ka indung ka bapa minta hampura ka dulur minta hampura ka tetangga minta hampura ka sesama ieu adalah budaya Jakarta tah ieu maksudna Allah bae ngahampura ieu urang geus silih hampurakeun tah gitulah mentak wayahna nya komo nu boga pamajikan dua mah nya boga pamajikan dua mah wayahna aduh kaji gitu kumaha geus bingung bae aing minta hampura ka mana nu kolot jeung nu ngaret terepeh jasa masyaallah nih cek tadi ge saha jelema nu puasa imanan percaya artinya percaya tasbih nemah luar biasa karena Allah siap diperintah ku Gusti Allah puasa teh siap jasa nemah jasa ridho jasa diperintah puasa ku Gusti Allah geus pokona mah eueuh dosaan eta jelema asal siap nemah urang mah lain kadang-kadang lamun diperintah ku komandan menemah jasa tapi diperintah ku Allah mah waduh nyungkelit bae polisi tamtama prajurit dititah ku komandana siap dan saya lakukan perintah dan abri gitu kene dititah ku komandana siap dan kita puasa tidak siap loh waduh eta lamun dititah ku komandan mah dititah ku bupati bae bawaanana siap Bapak saya laksanakan dititah ku gubernur siap awewe gubernurna lalaki kiai nu dibere duitna siap arolnya sapan siap teh diparentah ku jelema mah siap dam tapi diparentah ku Allah sakitu make baret beureum di dieu na ge bintang na ge geus lain 5 de 7 di dieu tidak ku Allah mah teh siap ya kita ulah korupsi teh tapi ku komandan mah siap dam Masya Allah eta mah deres pimpinan ieu mah aya hiji lalaki nyandung dinu ngora bae kanu kolot jarang urang bojong hiji waktu bulan puasanya kanu kolot lah ingat dicarekan dari naon datang kanu kolot ka dieu mohon sabaraha eta balik oh sakumaha ditanya ku dan Rami lah berapa dia adik? Ya dihitung baik. Nih hitung baik. Di mana baik gua adik? Ya jadi mana di itu? Ada tengah bulan itu baliknya. Itu baru naik ke hitung mah. Ya kan ke kamar. Ya nak kamar. Di kamarnya nak bubuka. Nu kalau teh bubuka. Ayo cari bareng. Di barieu bulan puasa dia itu balik. Terus sekalian kesempatan. Kumaha teh cakna siap dan. Atau kira-kira dititah kulo kolot sieuneun jasa siap dan keneh bae kabeh ge siap bae tapi dititah ku Allah kadang-kadang beuteungna dayut kumisna mablang jenggotna tempong neangan warteg nu teu kadeulean suku Masya Allah coba deuleu ku urang aya budak leutik umurna kakarek 89 tahun aya nu kuateun puasa nu 10 tahun kuateun puasa nya teh dilatih teh ku indungna nu 11 tu 12 tahun mah geus poboh loba jasa tama SD ieu nu kakarek kelas 3 kelas 4 diajar puasa kuat teh kunaon nu gendut teu puasa
Di pasar Kemis gitu sama dina ayana ge teh mah kiriman ti Cikupa tama. Eta ya Allah mun dipikir ke urang ibadah teh kos kitu. Kapten tinggal kapten tapi loba nu teu puasa, jenderal tinggal jenderal tapi loba nu teu puasa, prajurit tinggal prajurit tapi teu puasa. Ketika dititah ku komandan nama siap dan kabeh ge. Eta bae eta Ki Haji titah kuno kolot siap dan. Tapi tidak puasa mah keulah. Masya Allah. Iyalah lamun teu imanan wah isaban mal karasa gedena Ramadan. Tuh, jadi lawanan Ramadan teh lain lalagaan, bahkan ditambahan deui la khulufu famissaim atyabu indallah min rihil miski. Bauna ambe sungut jelema nu puasa leuwih seuit tibatan ambekna minyak misik. Masya Allah. Coba ke bulan puasa ambean sungutna bandingkeun jeung minyak misik. Coba ke ieu ka Kangjeng Nabi. Barang diambeun jah henteu. Jadi mah bau kadal. Paringanan Allah indallahan atyabu indallah leuwih bagus teh munggu Allah. Min rihil miski ibatan ambil minyak misik ieu seungit malaikat ge ngadeukeutan jalma nu puasa. Seungit jasa cek malaikat. Masya Allah bisa komunikasi manusia jeung malaikat, model para rasul, model para nabi, model para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Kuari batu jahun kawali Allah padahal dina Al-Quran ayat ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum ya PKS bagus dipercayain kawali Allah. Wahabi itu percayaan ka waliullah nyana mah nyana nyarekanan ka Imam Syafi'i waliullah ka Si Abdul Qadir waliullah kege nyana ye bakalna ye ngusuk panyarekan nyana. Emang kumaha di Indonesia mah lain lalagaan lantaran anu ngembangkeun agama di Indonesia para wali Allah sementara kuari loba kelompok-kelompok anti wali Allah ngusruk sia di tabakar eta ke dieu. Lalawora emang umah gitu wali tepuguh tekaruh kuburan di mana karangarana di Tanjung Priuk terjadi seperti tadi Cikini eta mun lain wali Allah moal bisa yang loba-loba di Indonesia jenah iki kuari pan di dieu ngaji ieu lain jelema kabeh setan sawareh mah ieu teh aya jin di dieu ge termasuk wali Allah subhanahu wa ta'ala anu jelas yakin wali nikah mah aya jasa ieu tuh la khulufu famisaim atyabu indallah min rihil mis ya Allah lisaini farhatan bagi jelema nu puasa bakal boga kabungahan dua. Hiji farhatun hina yuftiru waktu buka pohara jasa bunga wa farhatun hina yalqarbah kedua kali kabungahan jaga di akhirat ketika orang dipanggil ku Gusti Allah subhanahu nikmat jasa kaparangi urang jeung Gusti Allah panggil ge Junaid Cikupa maju abdi Pak abdi Gusti Junaid mohon malaikat manggil coba buku nened iya abdi buku barat tahun hirup ned lalu bawa omong ayat tulisan nabi dinya jatuh pan tenang amat ned atuh kula mah salat biasa puasa biasa imana imanet Cikupa azo kapuri citra ente pernah tadi ngan ngutus doang palingnya amprok jarapi ieu mah puasana maju bisa ningali langsung ke ka kuno ku urang kuari di ibadahan Allahu akbar sami Allahu liman hamidah kabeh nu ku urang kuari disebut-sebut Allahu akbar sami Allah at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah tabangsa lillah Allah nah jaieu warenganan Gusti Allah engke bae teu bisa kuari moal bisa
Itulah kegagahan bulan Ramadan menu jelas mak dek mawa urang dibawa kana kasalamatan yakni dimualkeun asup ka neraka rek diasupkeun ka sorga gagah jasa ieu bulan Ramadan. Sambut bulan Ramadan lantaran gagah jasa agung jasa jeung mulia jasa. Mudah-mudahan orang kabehan diberi panjang umur bisa datang ke bulan Ramadan sehingga orang bisa ngalaksanakan puasa di bulan Ramadan. Intinya orang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Di bulan-bulan tertentu boga katangtuan nu wali istimewa di bulan Ramadan teh katangtuanana unzilat suhuf Ibrahim fi awali lailatin min syahri Ramadan. Awal bulan Ramadan turun buku Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Unzilat at-Tauratu li sittin baina min Ramadan. Taurat diturunkan di bulan Ramadan tanggal 7 setelah genep 7 berarti. Unzilal Injil diturunkan kitab Injil salasa asyarata mabaina min Ramadan tanggal 14 bulan Ramadan. Wa unzilal Zabur di samana asyarata Khalq tanggal 19 Ramadan. Wa unzilal Furqan di arba'ina isrin khalat min Ramadan an mu'tamadna ayanan Al-Quranul Karim diturunkan tanggal 25 bulan Ramadan. Diitilafkan antara 25 jeung 27 nu mu'tamadna tetap tanggal 25 bulan Ramadan. Jadi luar biasa bulan Ramadan. Urang teu pernah amplop jeung Kangjeng Nabi jeung teu pernah babarengan jeung Kangjeng Nabi, tapi pidato Kangjeng Nabi ketika diinstruksikan puasa bulan Ramadan ditulis ku para sahabat, ditulis ku para ulama, di Bukhari aya, di Muslim aya, jeung di hadis-hadis lain ge aya. Nah ieulah urang ngadengikeun pidato Kangjeng Nabi, ceramah Kangjeng Nabi ketika Kangjeng Nabi diinstruksikan puasa tahun kedua Hijriah. Turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Kangjeng Nabi langsung pidato, iya pidatona. Ya ayyuhan nas qad awwallakum syahrun azimun syahrun mubarakun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ja'alallahu siyamahu fariidatan wa qiyamal lailihi tatawwan. Man taqarraba fihi bi khiswatin min al-khair kana kaman adda fariidatan fima siwah. Wa man adda fihi fariidatan kana kaman adda 70 fariidatan fima siwah. وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر زيادة في الرزق من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبة من النار وكان له نصف أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. Kayak ceramah Kangjeng Nabi. Sahabat mah barang diceramahkeun talar kabeh. Coba kuari. Ieu mantak ayat tekna ge ceramah na teh katalar ku sahabat langsung ditulis mantak bisa didengekeun ku urang ku ari ieu nu ngaji mungkin 1.000 10.000 20.000 mun ditanya saurang saha nu talar balik kabeh asalna aji nyana malik deui ka kiaina coba kiai talar teh henteu sarua omoai gitu urang mangsa kiai aya bae ngan engke cek nu mawa HP di imah we ya kayak kepanggih kayak di imah jadi kuari mah mementingkan elektronik batan otak. Entar dek ngalawan ka Imam Syafi'i kumaha? De Imam Syafi'i mah asal ngadengi teu pernah poho. Asal ngadengi kabladina teu pernah poho Imam Syafi'i mah. Di dieu teh di dieu pulpennya mah teh percis kos tukang bas. Tukang bas mah diceuli teh naon? Hah? Patlot. Ai Imam Syafi'i mah di dieu teh pulpen paranti nulis asal ngadengi ngaji seset atau ngadengi ngaji seset. Urang mah deuk kumaha sesetna jatuh panuduk 2 piring tunduk.
buku digantungkeun bae kan di Imam Syafi'i. Tak kuari aya anu endek ngalawan ka Imam Syafi'i. Cabok jelema tolol tak kabur teu gede hulu teu kopiahna ge pasti nomor 55 teu jelema. Soal mati teu pernah maca biografi nomeureun ka Imam Syafi'i. Ya, jelema atak keneh sama pasti. Teu kudu ngalawan Imam Syafi'i. Aing lawan ku sia. Asal lobaan. Ceramah Kangjeng Nabi puara jasa ngegedor hati sanubari. Ya ayuhan nas wahai manusia. Baheula makan ngan di Madinah doang tahun kedua Hijriah. Tapi kuari kan kadenge kurang Cikupa. Nu ngaji mah jeung nu teu nundutan. Kadenge kan naon ni. Panangel amat cenah. Ngajai. Aduh. Qad azallakum syahrun azimun. Geus niuhan ka maneh kabehan bulan anu agung. Urang teh geus diiuhan ku bulan anu agung. Lamun urang aya iiuh boro-boro iiuh tenda nu gede, boro-boro iiuh hotel, boro-boro iiuh istana, sangkilang payung bae ge cepet panas ngeunaheun komo aya si doi di. Wah. Buat iya. Doi itu naon emang nyawa gitu nyawa. Bis datang syahrul azimun qad aghallakum syahrul mubarakun bulan anu pinuh ku kabarokahan di mana kabarokahanna teh fihi lailatul khairun min al-isyahr dina bulan Ramadan teh aya hiji peuting nu leuwih bagus tibatan 1000 bulan. Ya Allah. Emang kumaha mimitina ieu 1000 bulan kieu? Zikra li Rasulillah. Dicaritakeun ka Kanjeng Rasul rajulun min Bani Israil hamalas silah. Baheula di Bani Israil aya hiji lalaki mamawa senjata ala atikih di pundakna fisabilillah ngagungkeun agama Allah. Pokoknya 1000 tahunnya na mawa senjata neangan ridho Allah teu meunang aya munkarat asal aya munkarat epas asal aya nu main gaples epas aya nu main catur buaban kunjana aya anu main kartu buaban kunjana aya nu korupsi bagi dua. Jakarta sama kos kitu mah henteu teu bawan kunjana ieu lamun Nazarudin hirupna di zaman ieu ya anggeus teu lembu ujianna. Sasakaran Nazarudin tadi. Sadayus. Tadi bangun baturna sih nyarah kabeh. Itu masyaallah, itu lesiasi barang reformasi jadi kieu. Isin aing mah mamakadasina ge. Tambah leleb kieu masyaallah, mudah-mudahan ku gagahna bulan Ramadan para pejabat bisa jadi tararobat. Gede amat amina bangun nyaan teh gregetna gitu sekali deui mudah-mudahan ku aya bulan Ramadan pejabat-pejabat tararobat. Ya Allah mun kadengin ku nyana teh mah kadengin nyungkun tanawan cenah. Ramadan gagah jasa setan bagi dirantai mudah-mudahan pejabat ge. Ye. Aduh, ya Allah. Maka loba sia ye pejabat nu ngaji di dieu. Lain lalagan loba teh kaing loba-loba. Dan moal salaman keng gesanana. Geus tetep aing ngampura kanyeuna ge. Aduh, tadi ge kadele cepak lain deui. Lain cepak putih oh ieu pasti beungeutna. Lain deui cingeusna ge. Jeung atuh bajuna ge beda pan kadeleuna lain cara sia. Kalalotor gitu bajuna. Asa ada balik ke heula atau pejabat. Ulah tenang. Moal naon. Bos aku mah budak leutik. Ye, urang seseh diri urang. Melalui khutbah Kangjeng Nabi. Urang teu pernah amprok jeung Kangjeng Nabi, teu pernah ngadengekeun langsung ceramah Kangjeng Nabi, tapi tek ceramahna aya urang bacakeun. Ya ayuhan nas wahai manusia qad azallakum syahrul azimun syahrul mubarakun fihi lailatul khairun min alf syahr
baheula didongengkeun ka Kangjeng Nabi aya hiji budak ngora lalaki mawa senjata 1000 tahun sabilillah nyana terus-terusan teu meunang aya munkarat wah cak Kangjeng Nabi pohara amat fajiba Rasulullah lidzalik pohara amat cak Kangjeng Rasul teh himmahna sabilillah hayang amat umat kaula teh ya hayang kos kitu tah hayang garagah negakeun agama hayang garagah sabilillahna hayang garagah amar ma'ruf nahi munkar mun umat Islam garagah amar ma'ruf nahi munkar moal aya gereja di urang moal aya komo lamun muih na gagah ieu kan karena pelentat-pelentutna muih anu tiheula tanda tangan teh muih tiheula tanda tangan teh anu ku urang disogok nu ku urang dipilih bupati mun nya teh tanda tangan jan teu apa caknya demokrasi pan mayoritasnya Islam di Tangerang mah penuh Kristen hiji-hiji acan kok atuh aya datangnya na aya nah ieu mantap ulah salah milih pejabat tak kudu da milih pejabat nu anti Kristen anti Yahudi tah nu kudu mah kitu moal aya cenah kieu minimal nu rada deres we atuh ka agamana ulah ngantep teuing dia moal aya keur mah di negara urang mah demokrasi lain negara Islam hese dek negakeun agama teh hese atuh minimal nu kadeleuna kopehna mancrit be atuh. Misal kadel kopehna mancrit be wah ieu kori berarti serang ya kajen kumaha. Teh mah cerita Kangjeng Nabi teh berharap amat bu hebat amat eta sih budak ngora amar ma'ruf nahi munkar sabilillah teu eureun 1000 tahun mana teuing hebat memang hebat. Di jalah wa tamanna li ummatihi ngarep-ngarep Kangjeng Nabi di jero hatena ka umatna hayang amat umat kula kos eta lalaki mun aya nu berjuang seperti kitu sadesa 5 bae asana mun di desa 5 nu kos kitu asana hulu saha hulu kepala desa sia mah iya mapan geus eueuh suara amar ma'ruf nahi munkar unggal lembur teh geus eueuh geus teu wanian nyaritakeun bahwa minuman haram teu wanian nyaritakeun zina haram teu wanian nyaritakeun kredit haram tarolah nu nyaritakeun mah meureun aya keneh nu bertindak mah eueuh ngomong tinggal ngomong mabok haram ternyata di sisi imah nu ngomong ge ngabuadeg nu mabok zina haram anak zina ambalaya meureun 5-10 tahun mah kahareupna mah meureun moal aya anak jelema ka ditu anak zina malulu naudzubillah min karena naon eueuh anu amar ma'ruf nahi munkar eueuh anu amar ma'ruf nahi munkar ngan saukur ngomong deres aya keneh ngomong we di taun sakieu deres kiai-kiai darekeun keneh ngomong ka ditu mah meureun lantaran dikondisikeun kita ditangkap nu ngomong tangkap nu ngomong sakumaha kotok jago bae meureun jeung kotok biang kotor seuris ya naon emang gitu kotok aing mah eta ya Allah ya Rabbi wa tamanna li ummatihi Kangjeng Nabi ngarep-ngarep pakola cek Kangjeng Nabi ya Rabbi Gusti Pangeran Nabi ja'alta ummati absaral umam a'maron wa aghlaha a'malan Gusti abdi mah hayang tinggal hayang cara anak muda di Bani Israel baheula dibere umurna panjang 1000 tahun mamawa senjata berjuang negakeun agama Gusti ngaluhurkeun agama Gusti kabita amat Gusti cuman Gusti ngajadikeun umat abdi mah umat kaula mah aksaral umam pendek umurna wa aqlaha amalan jeung pagaweanana saeutik atuh moal bisa cara eta mah Gusti kabita tinggal kabita abdi mah hayang salamet ubat abdi sadayana kabita ngadenge perjuangan modal eta kumaha fa'atahullahu tabaraka wa ta'ala lailatul qadri cak Gusti Allah Muhammad mun hayang akur jeung jelema nu berjuang di Bani Israil baheula 1000 tahun mau senjata ilai kalimatillah amar ma'ruf nahi munkar umat maneh mah teu kudu kikituan dibere ku di bulan Ramadan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr pokona mah asal di bulan Ramadan urang di tanggal 20 ka ditu ulah sare
sanajan teu kadeuleu ku mata urang teu karasa ku urang Lailatul Qadar mah pan tetep aya asal tanggal 20 ulah heeh kadipuna eta teh khairun min alfi syahr petigan Lailatul Qadar mah inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il ilah aya Lailatul Qadar. Insyaallah ieu ngadongengkeun ulah jauh-jauh almarhum abah kula. Cek abah teh abah manggihan Lailatul Qadar deuk maot teh dongeng ka kula 3 kali salila hirup. 3 kali manggihan Lailatul Qadar teh. Hiji keur waktu masantren. Di masantren kene geus manggihan Lailatul Qadar. Pan urang mah masantren teh manggihan teh rang budak. Lu dongeng Lailatul Qadar. Lu dongeng Lailatul Qadar aduh ya Allah ya. Kumaha eta di pondok cenah keur teu penting-penting terus tahajud salat blak. Asa di mana? Eueuh ieu teh. Luhur teh eueuh tah luhur. Tapi teu kebal plek oh Lailatul Qadar kahiji. Mor kadua geus diimah di dieu. Ketika penting gitu penting Lailatul Qadar mah beurang sih hade. Ya aduh saya orang tiku paing manggihan Lailatul Qadar jam 12 beurang. Wah tah aku ribu budak kudu bakal grogol ieu budak. Ngarep Lailatul Qadar. Nomor kedua geus diimah di dieu tanggal 27 Ramadan tahun nama teu dibejakeun netalah manggihan dimitina angin tiis anu luar biasa. Tah manggihan awalna cahaya-cahaya sarua ke nomor katilu tahun 2 tahun derek maot bulan Ramadan ieu ngala wudu pas ngala wudu jempol hurung kikitu hurung bae di kamar teh di kamar cai teh hurung jempol suku nu katuh teh hurung dikenyet-kenyetkeun kaget teh pan hurung terus bae terjadi tutupan besi kadeuleuan lantaran keur imah di dapur di dieu tah kamarna ditutupan make handuk terus lempang ka kamar dibuka deui buak cahaya terus we teu kadeuleu halang teu kadeuleu naon ku cahaya jempol suku awalna ti jempol. Nah inget Ramadan terus gitulah cerita almarhum salila hirup didongengkeun sateu geus aya. Mudah-mudahan dihampura dosana. Mudah-mudahan dilegakeun kuburanana, jangan di kuburanana urang bisa bebarengan jeung anjeunna jaga di bawah bendera Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Gusti Allah mereka Kangjeng Nabi ialah Lailatul Qadri. Ngucap Gusti Allah Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Leuwih bagus tibatan 1000 bulan tinggal urangna kuari ngintip Lailatul Qadar. Mudah-mudahan urang kabehan bisa menang Lailatul Qadar walaupun teu kadeuleu ku urang tapi urang bisa kitu aya hirup udang di maleman Lailatul Qadar. Seterusnya ceramah Kangjeng Nabi ja'alallahu syiyamahu fardatan. Allah ngajadikeun puasa Ramadan sebagai puasa fardu. Wa qiyamal lailihi tatawwan. Allah ngajadikeun salat tarawihna sebagai salat sunnah. Man taqarraba fihi bi husatin minal khair kana kaman adda fardatan fi masjid. Sajelema nu dumadeus ka Gusti Allah di bulan Ramadan ku hiji kabagusan eta sarua jeung ngalaksanakeun fardu di bulan saja. Urang ngalaksanakeun puasa ngalaksanakeun salat sunah di bulan Ramadan sarua jeung ngalaksanakeun fardu di bulan Ramadan.
Urang ngalaksanakeun sodako di bulan Ramadan, sarua jeung ngalaksanakeun fardu sodako di luar bulan Ramadan. Ku gede-gedena bulan Ramadan. Ndek teu bungah kumaha kuan. Lantaran Kanjeng Nabi ceramah man taqarraba fi bi khislatin minal khair kana kaman ada fardatan fi masiwa. Ngalaksanakeun kabagusan di jero bulan Ramadan eta teh seakan-akan fardu mun di luar bulan Ramadan mah ku gede-gedena ganjaran. Waman ada fi fardatan sahaja lemah nu ngalaksanakeun kafarduan di jero bulan Ramadan kana kaman ada sabaina fardatan fi masiwa sarua jeung ngalaksanakeun fardu 70 kalian. Urang puasa di bulan Ramadan sarua jeung 70 fardu di luar bulan Ramadan. Urang ngalaksanakeun salat di bulan Ramadan fardu ye. Bisa zuhur sarua jeung 70 kalian di luar bulan Ramadan. Iyalah keistimewaan agungna jeung gagahna bulan Ramadan anu diceramahkeun ku Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syahrus sabri bulan Ramadan teh sahar sabar bulan sabar sedengkeun wa sabru thawabuhu al-jannah sabar eta ganjaranana surga. Bulan sabar teh sabar kumaha? Urang puasa isuk-isuk datang ke sore teu dahar mun teu sabar mal bisa. Dahareun aya inuman aya tapi urang henteu. Ditanya kunaon teu dahar? Sieun ka Allah. Kunaon teu nginum? Sieun ka Allah. Panganten anyar pemajikan aya teu make calana mangkani. Kunaon teu ditumpakan? Sieun ka Allah. Beres panganten anyar onang ieu mah biasa nu nyandung mapan kitu ban. Dipaksa kuno kolot. Ayo, teu siap dan nya. Tetep neng, sieun ka Allah ih. Ya, kebal kan ya. Bulan terbalik-balik. Ayo, kajian Ramadan ya. Bisa, sieun ka Allah. Sieun ka Allah. Ulah cara orang doyong. Pun kiai nyawan jelema nyandung didoyong, digembor aya. Datang ka nu kolot beurang bulan Ramadan. Ditumpakan metol ta urang. Masyaallah, siap dan kene wae. Iya bulan sabar wa sabru thawabuhu al-jannah. Sabar ganjaranna adalah surga wa syahrul muasad. Wa syahrul muzadu rizqi jeung bulan ditambah-tambah rezeki ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lain lalagaan bulan Ramadan. Mana deui man fattara fihi shaiman kana maghfiratan li dzunubihi. Sahaja lemah anu mere pangbukaan kanu puasa. Jelema mere pambukaan ka jelema nu puasa kana maghfiratan li dzunubihi eta beberean jang buka puasa sarua jeung hampura dosa. Maghfirah teh wah luar biasa lobana lain lalang mantap kabita jasa. Sahabatnya kabita jasa ya Rasulullah atuh kami ge hayang beberean teh kami pantu boga. Teh Kanjeng Nabi walau bisiki tamratin. Gede-gedena ganjaran mere pangbukaan eta mun hayang-hayang amat mah ieu ganjaran lain lalagaan ganjaran mapiro ieu dizulubi ta eta teh mere sebun urang boga korma dua beulahkeun sabelah jang batur nu teu bogaeun sabelah jang maneh mun boga dua siring hiji mun boga 5 siring 2,5 lamun urang boga 1 kilo siring 1/2 kilo ieu mah loba jasa bogana beulikeun Masya Allah, ini merek pangbukaan teh ya, lain letik-letik ganjaran. Aduh, orang mah diomong gitu teh, ada omong gitu, asana lo banu merek ya kuat. Jadi pikiran teh lain hayang merek, tolol. Emang ngeres kabagi mah. Pikiran teh kudu lah hayang merek, ayo mah lain asana ya, lo banu merek ya. Bangsa Kiai Golkar memang tarolol. Ulah itu udah aing ieu jar usaha aing hayang ngere Masya Allah. Kitulah jeung deui di samping kana magfiratan li dzunubihi wa isqaraqabatin minan nar jeung ngamerdekakeun raqabah tina neraka jadi pembebasan neraka urang mere sedekah mere pangbukaan kanu puasa Ramadan di samping diampura dosa dibebaskeun deui tina neraka. Alhamdulillahirabbil jeung deui kaistimewaana wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyin qasam min ajrihi syai'un. Dibere ganjaran sakumaha gara-gara nu puasa. Urang lamun mere kadaharan
pembukaan mun mere pembukaan kanu puasa urang dibere ganjaran sakumaha puasana nu dibere ku urang bari teu dikurangan ganjarannya na. Wah eta mah geus dobel na ge dombal da deui geus. Kalkulator hese ngitung. Hese ngitungna kalkulator teh. Urang mah pake kalkulator teh pake ngitung kieu sih urang mah. Lamun urang minjem 100 juta berarti bungana teh berapa kan? Seuris yang bunga bejakeun. Ayo geran. 100 juta gimana bungana? Mun ngitung kos kitu mah bisa. Tah, hitung kurang beuh mun ayeuna saurang ku aing dibere, mun duaan ku aing dibere, lamun aya santri 500 dibere, mun 1000 ku aing dibere, fakir miskin ku aing. Geus luar biasa mantak lamun aya jelema barahan jasa di bulan Ramadan, maot moal ngambe-ngambe acan kana kitu silalatu neraka ngambe ge moal. Geus langsung surga bae geus mah. Eta lah keistimewaan bulan Ramadan. Ya, iyalah ceramah Kanjeng Nabi anu pohara. Mentakulu ya Rasulullah, laisa kullu man najidu ma nastiru sha'in. Kami tentu boga yang mere pangbukaan kala Rasulullah, Kanjeng Rasulullah yang telah wa azab. Anfattara sha'iman ala tamratin syurbati main bazaqatil labanin wa huwa syahrun awal rahmatun wa awsatuhu mutratun wa akhiru aiskan minan nar. Sabogana baik boga baju bikin baju boga kitu hiji korma bikin hiji korma boga salegut cai bikin salegut cai boga ngan saukur 100 sudah bikin ieu mah lain lalagaan ulah datang ka teu sedekah di bulan Ramadan lantaran keur diperhatikeun jasa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tak mudah-mudahan urang kabeh yang diberi milik ku Gusti Allah, diberi rezeki ku Gusti Allah, sehingga orang di bulan Ramadan bisa sedekah, bisa aya di ridha Allah Subhanahu wa taala, aya di maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kewajiban puasa dua hari umurin khamsa hiji di kamali Syaban 30 yauman, sempurna bulan Syaban 30 poe. Yes, bulan 3 hiji dina itu bulan Islam mah dina Hijriah mah salge 30 poe. Yes, berarti isukna langsung Ramadan. Mereka duana diruyatil hilal fi hakiman ra'ahu ningali hilal bagi jelma anu ningali kana hilal wa in kana fasiqon lamun urang teu ningali hilal dengekeun instruksi pemerintah ieu ru'yatna iraha sebab urang kudu nyaho wa salisuha bi subutihi fi hakim man lam yarahu bi adli syahadah. Nomor kaobatna bi ikhbari adli riwayah. Nomor kalimana bizanni dukhul Ramadan bil ijtihad nyangka asup Ramadan kalawan ijtihad man istabaha alaihi zalik bagi jelema nu keliru tentang waktu Ramadan. Nu jelas kudunya waktuna urang teh iraha sanajan urang puasa teh nyaho waktuna teu sah puasana. Na iyalah urang tunggu informasi Badan Ru'yat Indonesia ke aya diumumkan ku presiden atau ku menteri agama, silakan tuturkan hasil daripada ru'yat di Badan Ru'yat tim di Indonesia, tinggal tunggu irah. Lamun nurutkeun hisab qot'i hitungan falak jatuhna penaon ieu. Lamun hitungan epimeris, aya hitungan nyukom, aya hitungan hisab qot'i berdasarkan sulam, aya fatur rauful manan. Nah, lamun epimeris jatuhna ieu adalah tanggal 1 tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Senin. Matahari terbenam 17.55,18,75 arah matahari 18,17 tegak laratipan kesiamannya. Aing jangan ngomong tegak arti ini ular dari bebersih bagi bulanan. Insyaallah tinggi ular 6 derajat 55,26 jabru berarti 7 derajat ya. Arah ular 12
54 kacaritakeun nukos kitu nama terpenting tinggi hilal pada malam Senin itu adalah 6 derajat, 55. Ialah ephemeris Inggris. Amerika nyukom jatuhnya ieu pada malam Senin adalah 6 derajat 57 beda setik sarua bae. Sulam aya anu 6 derajat, aya nu menang 7 derajat, nu kakula menangna 8 derajat. Ki 8 derajat itu 44 sawan 15 dakiko 42 sawan. Jadi tinggi bulan malam Senin teh luhur jasa bulan sebab ijtima'na adalah malam Minggu. Ijtima'na malam Minggu na ieu teh irtifaqna malam Senin geus meunang 8 derajat. Paling leutik sulam aya nu meunang 6 derajat. Geus acara tahun ieu mah ittifaq kabeh puasa poe Senin. Bareng asana kabeh, mudah-mudahan bareng. Hese teu barengna lamun pamarentah kasalasakeun bon asana ieu mah ieu. Ru'yatna moal asih geus 6 derajat, 7 derajat, 8 derajat masih can karu'yat keneh bae. Serahkeun ka rakyat bari ru'yatna kadeuleu ke ge tuh Lampung putih ru'yat aing kadeuleu tuh bulan ge 2 di dada. Aduh itu pada ru'yat teh ayo mudah-mudahan tapi jalan jelas bareng. Jadi lamun kuari urang poe minggu Senin berarti tinggal sabaraha poe deui eta? Tinggal 7 poe deui. Seninna tah eta urang puasa insya lebaranana urang Salasa. Lebaran Salasa berarti urang puasa 29 poe. Alhamdulillahirabbil alamin. Jawara mah kesehotan bae kurang sampai aing tenang ya. Sebab teu dititah poe na ku Kangjeng Nabi tapi bulan, sabulan akaza wa hakaza. Artinya 29 aya nu 30. Bahkan Kangjeng Nabi puasa nu 30 poe hanya 1 bulan. Saliana 29. Jadi urang insyaallah nurutkeun teu kisab qati ieu puasa jatuh pada hari Senin yang akan datang minggu deui. Kemudian lebaranana poe Salasa menurut hisab qati. Adapun nurutkeun cek itu ru'yat tinggal ditunggu baik hasil daripada ru'yat ibadah ru'yat pemerintah. Jelas bah insyaallah asana Senin sebab darjahna luhur nusok dipermasalahkeun. Darjahna lamun 2 darjah disulam. Kemudian 2 darjah leuwih disulam, nuker ieu ge meunang 3 darjah sulam. Dipermasalahkeun sebab nyukomna meunang 1 darjah, 2. Dipermasalahkeun da eta. Padahal sulam mah geus meunang 2 darjah, 9 hampir 3 darjah. Mentak tetep bae. Ibadah ru'yat aya kiai orang Semarang. Idinya datang ka dieu ka kula. Nanya, "Kiai, kapan puasa?" Saya mah hari anu hisab Yahya. Ini pemerintah mah besok. Terus gimana tuh? Terusin aja saya juga mau sama Kiai. Tolong deh coba. Ya ada main berarti di dalam lagi sudah. Kalau ngomong lagi seperti itu mantap. Nah, jadi kajian kumaha ge mun dibongkar tah nu tahunan urang berbeda bakal kaisinan tan nu nuturkeun pemerintah. Wani jasa kula mah. Sebab naon? Salah satu tim aya nu datang ka kula. Saya juga sama-sama Pak Kiai. Gitu amat ya, udah enggak usah ngomong. Moal kula ayo geus terus mun anu ngahayukeun nyana moal kula ge nyana ngahayukeun antak hampir mayoritas kiai-kiai anu henteu berkiprah di perpolitikan nyekel hisab Jawa Timur Jawa Tengah sebab di jerona teu aman ieu kuari mudah-mudahan aman ulah aya nanaon sehingga orang kabehan nikmat tuturkeun jelema-jelema anu di laluhur eueuh karaguan sebab
ulah boga pikiran kena-kena nyana di luhur dihandap teu barisan ngitung sing hade. Tapi lamun akur nyana jeung hitungan para ulama berarti hebat bisa dituturkeun. Mun teu akur teu bisa ulama, maka jeung kumaha ge. Teu bisa bae ulama di mana kecuali ulama proposal lain lagi. Demi proposal walaupun puasa kurang no problem. Demi proposal. Teu akur asal ke proposal we. Ulah ditaluturkeun hukumna teu beres. Engke bensin haram kayak dibeli. Biasa bae nu akurat bae. Rokok haram teu makruh titik. Geus bijin ngeunaheun nuturkeunna teu ulama haram, kredit haram nyana malah halal. Rokok makruh nyana malah haram. Tapi ngajualan mah terus nyana ge di kamar mah ngarokok deui nyana ge. Tampiling habek. Greget jaing mah. Teu seperti jadi kesimpulanana insyaallah orang puasa bae dikuari geura mararandi rapihan awak sambut bulan Ramadan lantaran gagah jeung bedas bulan Ramadan nu tadi geus dicaritakeun sehingga orang rindu datanglah bulan Ramadan teh. Asa dek bersih awak teh. Geus geura gantung-gantungkeun baju jang taraweh kuari teh bersihan maksudna bersihan. Nu kapake taraweh mana nu bakal teu kapake napikeunna. Masyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata dina penutupan pengawasan ieu aya Bapak Wahidin Halim. Mun mah atuh hadir belaka tuh. Mantap kawinkeun ku urang. Silakan. Ya. Urang tuluykeun surutu sihatihi arba'atu asya. Syarat sahna puasa 4 perkara. Islamun hiji beragama Islam, Yahudi, Kristen, Buddha, kafir mah teu asup kana persyaratan puasa. 2 wa aqlun boga akal nu edan teu kudu puasa. Mun aya pejabat teu puasa ulah disangka salah keur edan. Ieu edan teu meunang puasa. Lain pejabat bae pedagang teu puasa ulah disalahkeun berarti keur edan. Pokona mah lain pejabat jeung lain pedagang bae beusi aya kiai Golkar teu puasa. Emang edan bae nya mah. Ara redan nutup puasa keur edan. Berakal. Katilu liqaun min nahwi haidin. Bersih tina head wa nipasin jeung nipas. Usus yang mah wedon atuh nya lalaki head eta mah sakumaha tamu teh aya tamu ka imah kula di dieu suami istri pas deuk lohor kukula ditanya pemajikanana nah kalau mau sholat dulu saya mau sholat nanti habis sholat baru saya tanya oh enggak saya lagi men ternyata. Ya otomatis kula nanya salakina kan. Ya Bapak, mari kita sholat. Saya juga sama lagi men. Yo. Di borgol ku Aisyah. Ya. Kelo men naon meureun. Masyaallah. Ih aya rakyat Tawahidin bodoh kene. Enggak tahu men dia. Harus briefing dulu itu. Masyaallah, masyaallah. Iya Kipudoli kurang penerangan. Ya Allah, ai kitu mah teu nyahoeun nya bahasa Inggris misalna nya understand, teu nyahoeun nya oh masalah geus. I love you mah kabeh ge nyaho ieu. Tapi ai teu nyaho men acan mah mah kaliwatan. Barang ditanya kok lah, Bapak di mana? Ciku, Pak. Ya. Bodoh amat orang Ciku, Pak. Hiji Islam, 2 berakat, 3 bersih tidak head jeung nipas.
nomor kaopatna ilmun bikaunil waqti qabilan saum nyaon kana waktu eta teh siap dilaksanakeun puasa nu tadi teh nulkeun hisab qat'i tanggal 1 Ramadan tahun 1432 2011 iyalah hari Senin jatuhna non hitunganna bulan tinggina 6 darjah aya nu 7 darjah kulama 8 darjah 15 dakikoh. Nah tanggal hijina lamun pemerintah atau eta non tanggal eta nasional tanggal berapa? 1 Agustus berarti orang mengibarkan bendera pada tanggal 17 Ramadan. Insyaallah. Surutul wujubihi khamsatu asya. Syarat wajib puasa 5. Hiji Islam. Nomor kedua wa taklifun taklif. Nomor ketiga itaqatun kuat. Jadi lamun teu kuat ya ulah puasa. Diinstruksikan puasa teh nu kuat, nu teu kuat mah ulah puasa. Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Teu kuat ulah. Ya jelema kuatna puasa datang ke jam 12 buka daripada modar jangan. Ulah paeh ku sebab puasa ulah. Misalnya moga penyakit mahna geus kronis jasa ya mahna geus pohara jasa. Lamun henteu diganjel ku roti nomor segede kieu. Ini mah tinggal muncul buka geus puasana datang ke jam 12. Jadi teu meunang. Ari langsung ti isuk-isuk mah aing mah jam moal kuat ieu buka ti isuk-isuk. Roti, uduk, jeung lepet atuh ulah sama. Oke, datang ka ira teu kuatna. Sing adi loba teu kuat kareh. Nu bebeja ge kakula aya nu bebeja. Jelemana dedeg luar biasa. Hidung mengkoning, keker, mun tinju jeung Mike Tyson biasana menangnya na. Tapi bebeja kakula ge cenah kula mau penyakit mah teu kuat jasa asal zohor bae teu aduh cenah leuleus jasa kumaha teu puasa. Ulah puasa. Ulah puasa jeung bapak manten engke di akhirat tuh ya paling ka neraka sagedeung lah. Artinya nu mantap kula diomong gitu beneran nih lain lalagan. Waduh sakit itu dampakna. Tapi bebeja jara teu kuat puasa itu percaya aing mah. Aing ditanya aing pamajikan sabar 2. Ya. Cabok bisa ku aing dia. Aing beteng teu kuat anu dihandap tendang terus. Insyaallah itu kok kudu buat puasa nomor hiji Islam 2 taklif 3 itu kok obat wasihatun sehat nu gering teu kudu puasa nu gering mah teu kudu puasa Allah teh mah hanyakeun dia ka urang gering teu kudu puasa ulah puasa sehatkeun heula awak nomor kalimana iqamah teh artina teu ka mamana cicing di mah keur musafir. Lamun keur musafir urang di dia ada ke Bandung, mal puasa masalah. Dia ke Surabaya masalah. Cenah ieu mah jangan naik mobil lagi, mobil pribadi ieu di jero aja kuat. Deuk kuat deuk henteu Allah sakali mere rusuh bae. Teu deuk puasa ge masalah. Ngan wajib qada. Ada qada mah nya teu puasa terus lempangan bae jelema tuh. Arkanuhu salasah rukun puasa 3 hiji niatun lailan likulli yaumin fil fardi niat penting unggal peting sing hade mazhab Syafi'i mah unggal peting teu meunang niat sekaligus nawaitu shauma syahri kulli teu meunang tetep kudu unggal peting be niatna minimal nawaitu shauma Ramadan lillahi ta'ala ta eta cukup sakitu minimal atawa sikir sadmah nawaitu shauma ghadin cukup bae sakitu pi Ramadan mangga eta geus cukup sakitu tapi nu sempurna mah nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani ulah Ramadhani hadhihi sanati lillahi Teriya itu ribut Ramadan aja Ramadhani ribut
Ngeributkeun Ramadan jeung Ramadani. Ngaji henteu katanya. Nah, ngan KBG jadi bae eta mah urusan maca ieu. Ngan lamun salah maca teh eta, mun salah maca eta mah udah maiban fit taklinahu. Nyana teh tercelah dalam bahasa. Ai puasana mah sah bae. Kegedean Ramadan jeung Ramadani ribut di musola, datang ka tarawih wanita. Sakitu ge ditungtun urang ku Syekh Nawawi, nawaitu saumagodin an ada fardhi syahri. Didopatkeun tah Ramadani hadhihi. Jadi Ramadani didopatkeun kana hadhihi sanati lillahi taala. Geus ulah anu ribut Ramadan jeung Ramadani kuari mah urang akurkeun Ramadani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Mun anu nanya pada itu mah cenah Ramadani. Ramadana atuh cak jelema nu teu ngaji ka ditu bae sia tanyakeun ka Ki Uci, hayang ditampiling jago Ki Uci. Aja nanyakeun Ramadana aku iya. Teu mah keur carita penting tetep kudu niat unggal penting. Lamun teu niat wajib nyana ngalaksanakeun imsak lain puasa. Imsak haram nyana barang dahar nginum jeung jima sarua jeung nu puasa. Sanajan status nyana teh teu puasa tetep bae wajib imsak ke wajib qodo. Tak hade niatna mentak dibaheula di urang ngeureun aya Sultan Banten unggal mah tarawih ditungtun ku imam nawaitu soma wabina nadai perdusari Ramadan hadhihi zanatin lillahi ta'ala. Imam teh sok mungkun bismillahirrahmanirrahim. Eta teh warisan ti para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ai niat mah teu kudu di masjid bae. Urang ye ke salat Isya. Allahu Akbar. Aing mesti poholah niat tiap hari. Niat beunang. Ya jero hate mahal al qalbu. Jero hate ye bari ngadaguan imam maca Fatihah urang niat. Ngan ulah diomongkeun. Jero hate diomongkeun mah batal. Jerate jeung urang eta semua gadina. Hate ya cerita hate dia deh. Ke sia mah omong deui. Semua gadina jadi. Tas tarawih ngopi. Ingat niat ya. Nah itu semua gadina jadi. Dicare urang dicare. Ya care daripada pohon jeung urang teh niat teh lagi bari ke sahur mah ke besi pohon niat dicare. Nah itu semua jadi. Ebrak pamajikan Noel. Naon itu altoel? Lain naon. Siap enggak? Siap. Jima jeung pemajikan. Pas bejeuna nganggeuskeun inget kan ya. Kadage ku incu eta abah pan niatna kitu amat jero amat. Eta babari jadi bae tan niat mah kos kitu teh jadi bae. Yang penting niat. Nomor kahiji niat penting, nomor kedua tarku muftirin ninggalkeun nu ngabatalkeun puasa. Lain poho mah zakiron mukhtaron wa jahilin mazur. Ingat mukhtar ngahaja-haja berarti tur teu bodoh kana hukum anu diuzuri. Ai kitu mah manehanna pohoan teu naon balik ti pabrik datang ka imah istirahat diturub saja teh waduh aya urut sahur teu inget saeutik-eutik acan ka puasa dibuka aya jengkol jeung sambal nya geus gideg bae kaburu tah moal asup deui ka pabrik tikat teh dahar nya beres dahar minum nya 2 muk ngarokok deui tolong beres rokok. Masya Allah. Sakjana orang yang ingin puasa Ramadan. Eta kumaha eta pas kitu? Geus bae bacakeun alhamdulillahirabbil. Ngadoa ka Allah mudah-mudahan isuk poho deui Gusti. Masalah tapi kok kitu teh masalah pohoan mah. Masalah sah. Sakali deui si ada ieu nu bodoh bapan kos kitu bae ge jadi masalah nu pinter onam, nu pinter, nu maji, nu masantren kiai masalah. Nu bodoh mah dengekeun sah ngan ulah ngahaja-haja sia bebeja poho padahal henteu. Geus ngarokot aing pohoan padahal henteu. Teu sia tanggung jawab jeung Allah sama. Bodoh sia tah.
balik di pasar istirahat jam hiji ka imah teh pamajikan keur ngongkong. Emang gitu meureun rangdam sok ngongkong bae. Ngongkong. Ye. Cek sarakina itu naon yang cucurut naon. Ngongkong. Gageraan bae ditutupkeun ku nyana lawangna, dikunci ku nyana. Der bae. Beres pamajikanna urang kakak. Aji nanonan kunaon ieu. Beres. Kumaha? Bulan Ramadan. Masyaallah. Atuh lain kita tadi siang ngabejaanana. Jadi cukupna lamun aing kikieu ulah bejaan. Oh, aduh masalah. Tinggal mengucapkan alhamdulillahirabbil eta hadza min fadli rabbi. Urang dahar fadl Allah. Jimat ti beurang pohon fadl Allah. Ulah sering bae mah fadl Allah. Tah kitu inget urang dahar batal. Inget urang dahar minum batal. Mun teu inget batal. Atawa karep sorangan batal. Lamun dipaksa urang dipaksa, dicikeun. Kita dahar tetep bu. Tetep diwawalkeun ku nyana. Terus teu batal. Teu batal tak kos kitu teu batal. Henteu, tapi lamun kieu mah ayo sia. Aya dua ieu. Kopi, susu, roti. Udah di dia aya tembakan pistol. Makan, kalau enggak makan gua bunuh lu. Gua tembak lu. Makan. Aja dicokot punya nama kalian. Pan eta mah ikhtiar nyokotna. Nah, eta mah batal tah. Tetep nyana nyokot ka dieu tah. Tapi lamun sabodonya na we mah be urang mah. Dia bodohnya na we geus. Didaharkeun ku urang. Urang na balem lamun capek batal. Berarti maksud atuh. Mun calaka be batal. Ulah calaka dicarangapkeun ku nyana diwawalkeun, diasupkeun. Ai ka jero mah pantang mah neureuh atuh hese. Eta mah pan mungsar teman dari terima. Minuman teu batal tah mah kitu. Teu batal tah mah, tapi lamun nyokot batal, calangap ge batal termasukna. Urang dipaksa titah jima jeung pamajikan. Atawa zina, jima zina, dipaksa ya urang kieu, beto diomeh heula pasti teng. Ja atupan ai teu hayang mah moal man, moal udang teng ya, tapi lamun urang ngendut saeutik batal. Dia teu menang ngendut. Aing ngaji kos kiamat sih. Aing dibejakeun salah teu dibejakeun salah. Geus kos kitu bae parte dituna. Asal ngendut bae saeutik ka dieu batal. Lamun henteu teu ngendut-ngendut cenah na kieu bae geus podo ge. Batal geus. Rese aing ngaji jeung urang lembur kieu doang. Kos kitulah. Nomor katiluna shaim nu puasa. Nah, kuari nu wajib qada. Wajib mal qada'i li shaumi al-kafaratul ulma wa ta'zir alaman afsada shaumahu fi ramadan yauman kamilan bijima'in tamin nasimin bihil shaum. Ya jelema ngahaja-haja bulan puasa jima jeung pamajikanna ingat bahwa dirina keur puasa taetanya na kudu mayar kafaratul uzma tur dipikeun ditazirnya na ka Lampung ka ditu. Kudu ai kafaratul uzma tenan kafaratul uzma ta raqabatin mu'minatin meuli abid ngamerdekakeun abid anu mukmin. Ya Allah ya Rabb. Berat anu luar biasa lamun urang bulan puasa jima na iyalah bahayana pohara jasa kudu mayar kafaratul uzma. Di samping mayar kafaratul uzma oge kudu ditakzir, dihirang atau dipicen dua marhalah. Cerita baheula mah dua marhalah hese balik ai kuari mah dua marhalah teh adalah babari ti Lampung ka dieu ge babari jasa. Nu kira-kiranya na isinin kana balik ka mana dipicen teh ngan ai cek di ditu kitu mah Itulah jadi sehingga deh bulan puasa mah ulah ngadeketan pemajikan helanan ya lantaran ieu besi ai poho namun teu poho pan bahaya. Wajib ma'al qada al-insak li sampi sitati mawadia wajib disertai qada deui.
wajib imsak nya qada dina genep perkara hiji al-awalu fi Ramadan puasana di bulan Ramadan di lain bulan Ramadan sanajan nazar atawa kifarat tetep kudu nomor kaduana wajib qada jeung nuluykeun puasa ieu adalah bagi jelema tarik niat lailatul fardhi ti pentingna henteu niat poho ieu pentingna poho teu niat beurangna tetep bae wajib ngalaksanakeun imsak statusna lain puasa wajib qada nomor katilu man tasahara ghanan baqa al-lail pabana khilaf nyana teh sahur neuleuh jam barang jam dewa 3:30 mantep ya kena sahur we neuleuh jam 3:30 ya beres sahur beres ka masjid teh pun beurang amat nya beurang amat ya ye horenganan horeng jemna isdet pae jemna tetep 3:30 ngebaget bae jadi nyana tadi teh sahur horenganan jam 3:30 atuh teh kudu imsak status teu puasa wajib kodong ke entek ngade ke sahur tah jamna bener-bener keuna lah ya bener-bener keuna cas lah jamna batuna beusi engke kos kitu tah jam 3 orenganan jam 5 kudu nerapi disangka ku urang penting keneh ternyata geus beurang urang nginum urang sahur berarti statusna urang teu puasa wajib imsak engke bulan Syawal wajib kodong nomor kalimana laman bana lahu yaum salasi syabana lahu min Ramadan nyana teu puasa disangka kunyana eta teh tanggal 30 bulan Syaban ternyata horeng geus tanggal 1 Ramadan dianggap punyana can tanggal ternyata geus tanggal wajib manehna imsak tur qada nomor kagenep alaman sabaqahu ma'ul balawah min mabadatin wa imsakin ngala wudu begitu wudu tarik teuing wuduna ka dieuna tah kan ka kemur teh ata ka kemur cukup bae kocek ulah kenceng teuing ieu mah kenceng jo ka jero ya ka jero tah pas budak leutik ngeueum we kieu kunaon sia ngeueum lah inget pararana soreng nginum eta ulah kos kitu jadi urang ka irung pan sunah istinsak teh ngintrak banyak mun urang wudu di bulan-bulan biasa di luar Ramadan sunah ku urang teh diinsert teh ditarik saja kena rapi kena bersih di bulan Ramadan mah teu sunah cukup kitu bae di luar bulan Ramadan mah kakemu sunah sebereng sunah di jero bulan Ramadan mah ulah teh mun katelanjuran lek ka jero batal puasana di samping batal puasana wajib diteruskan baik kena wajib qada pembatalan puasa batal puasa biridatin ku sebab murtad jelema puasa murtad batal wa'idin jelema puasa haid batal nipasin jelema puasa nipas batal awiladatin keur puasa anakan ngajuru ngalahir batal keur puasa wajununin edan batal sanajan sakedeung jasa keur puasa igmain ayan batal keur puasa sakarin tak ada di mabok aja batal mabok batal ya kailah sing harade puasana urang nu rapih disiapkan diri orang supaya puasa orang mantap sesuai jeung aturanana sesuai jeung nu marentahna yakni diparentahna orang ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala rapihan al-iftar fi Ramadan arba'atu anwa' buka dina bulan Ramadan aya 4 macem hiji aya nu wajib bukana teu meunang teu buka kudu buka bae hiji jelema nu haid jelema nu nipas lamun awewe puasa jam 12 berang berbaik keluar getih wajib buka teu meunang diteruskeun puasa wajib buka teu meunang we terus puasa teu meunang wajib buka bulan Ramadan ngalahirkeun wajib buka jadi nomor kedua aya anu meunang doang puasa anu meunang buka jaizun meunang doang kama fil musafir jelema berangkat ke Bandung sakadar jaiz
ka Surabaya sangkilang ka Arab ge ka ditu ka Arab menang buka cenah moal buka masalah sakadar wenang hungkul kitu kene nu gering tapi kuat ieu teh lamun diteruskeun mah puasa aya kemenangan rusuh jelema kurang sehat buka puasana teu naon adek terus bae lah masalah dikira-kira ku sorangan bae aya nu wala teu wajib nu teu meunang teu jaiz mana jelema nu edan kumaha nu edan bae teh mah nu edan ieu aya nu haram kaman akhara qada Ramadan mata makuni hatta baqal waktu anu jelema boga qadaaneun 2 poe boga qadaaneun 2 poe di bulan Ramadan nu itu eta teh datang ka Ramadan nu ieu bahaya mun can ka qadaan sebab hadis Kangjeng Nabi aya anu nganyatakeun sanajan dhaif andai kata Ramadan itu can ka qadaan datang ka Ramadan nu ieu ta eta teh kudu dibayarna sapoena teh eta hadara 1000 poe ku gede-gedena dosa ngengke-engkekeun qada teh eta bahaya jasa 1000. Ya Allah ya Rabbi di hadis lain sanajan dhaif teu kudu dibacakeun ku hadisna tinggal bae dina syarah irsyad ta eta teh aya anu nganyatakeun sapoe kuduna mayarna 30 poe ku gede-gedena dosa ngengke-engke puasa ngengke-engke ke puasa teh gede jasa tah dosana aya deui nu urang mah kuari di mazhab urang mun boga qadaaneun taun kamari kuari encan ka qadaan ku gede-gedena ganjaen non dosana tetep bae ari qadaana mah hiji dan bayar fidyah mun 2 tahun tetep qadaana mah hiji bae fidyahna bae nu ningkat 2 selanjutnya ngan tetep bae ancaman Kangjeng Nabi ku ngengke-ngengkena ieu lah anu bakal diproses engke jaga di yaumul kiamah ulah ngengke andai kata aya jelema keur puasa qada waktuna eueuh deui tanggal 28 Syaban nyana qada tanggal 29 nyana jang qada ta eta teh isukna kemudian tanggal 1 Ramadan eueuh deui waktu haram sama bukana sebab pun buka eueuh deui waktu teu meunang tah wal fidyatu wa iqam non gitu akamul iftar arbaatun dan mayazamu fil qada wal fidyah wajib qada jeung fidyah 2 hiji al iftar li khaufin ala ghairihi buka lantaran ngarempanan batur eta mah nya wajib qada nya wajib fidyah aya awewe boga anak leutik nyusuan duh ieu teh karunya jasa lamun manehanana ieu puasa bae anak besi korban mangkaning rada kurang sehat anak teh meureunanan palaleun lah ieu mah demi anak dek nyusuan bae meunang teh pas kitu ngan engkena nya wajib qada nya wajib fidyah tak pas kitu atawa nu reuneuh demi anak ieu di dieu lamun puasa pan karunya besi teh sehat kaluarna moal puasa awewe reuneuh moal puasa ente naon ngan engkena wajib qada wajib iya asani ali permata kira qada imkani atayati Ramadan awasan ya mayazamu fihil qada dunal fidyah hiji mah qada doang teu kudu fidyah saha wa yasurlu bayi maka mugban aleh jelema anu mugban aleh ayan eta mah nya wajib qada teu kudu fidyah ke di mana cager engke jaga Salifwa mayazamu fil fidyah dunal qada wajib fidyah teu kudu qada saha syaihun kabirun aki-aki umur 90 tahun geus kuat lempang-lempang acan tapi aya lelempangan mah hayang we lempang teu kuat tapi lamun anakna teh ka mamana milu aing aki-aki teh kok kitu tolol mun mbak anak nandek lempang nyetir mobilnya nah yang milu tapi ai lempang mah geus teu kuateun puasa geus teu kuateun ai dahar mah gembul disitulah aki-aki jeung nini leuwih parah malah nini mah eta teh teu naon nyana teu puasa sapoe mayar fidyah saliter sapoe mayar fidyah saliter nah ieu nu dipermasalakeun dina ayat nu kamari ku urang diaji teh takjilna kumaha takjilul fidyah geus bae dibayar sakaligus bae lah 30 poin ya dibikeun geus kabeh ka fakir miskin abe unggal poe bebas teu kudu merede cek sawareh ulah cek sawareh mah teu naon sebabna sebab can puguhnya na umurna datang ka 30 poe nu mantak ulah dibikeun kabeh ge beusi rugi urang merena
kumaha mun 10 poe nya na 20 poe leuwih teuing eta besi kitu doang ieu mah keur carita karapihanana dek diheulakeun we eueuh masalah dek ditungtut bae sapeta datang ka magrib dikeun eueuh masalah. Nah gitulah ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mereka hiji urang ngadoa ka Gusti Allah mudah-mudahan urang dibere kuat ku Gusti Allah ngalaksanakeun puasa bulan Ramadan.